muallifu hadal kitabi rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamana sih tapi Udin? Ngobor simut. Kuak. Berlauk. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Kudunya ho anjeun. Bi anna Tolibal ilmi. Kana saestuna anu nyupri ilmu. Layanalu eta moal meunang itu tolibul ilmi al ilma kana ilmu wala yantapi'u jeung moal bisa ngamanfaatkeun itu tolibul ilmi bihi kana ilmu illa bitaqdimil ilmi kajaba ku ngagungkeun ilmu wa ahlihi jeung ahli ilmu wa taqdimil ustadi jeung ngagungkeun ustad wa tauqirihi jeung ngahormat Ustad. Bieu kitab teh nyaeta kitab Ta'limul Muta'alim. Hartosna Ta'limul Muta'alim teh ngawuruk jalma anu ngaji. Ta'limul Muta'alim teh naon? Ngawuruk jalma anu ngaji. Dina edisi ayeuna khusus bade ngajelaskeun pasal ngagungkeun ilmu jeung ngagungkeun ahli ilmu. Soalna aya kajadian aya jalma anu naon nu teu ngagungkeun ahli ilmu. Aya jalma anu teu ngagungkeun kiai. Aya jalma anu teu ngagungkeun ustad. Kalahkah eta jalma teh naon? Nyarekan ustad di hareupeun umum. Tah eta teh adalah perilaku anu tidak patut dicontoh, perilaku anu ulah ditiru, bahkan perilaku anu kudu diluruskeun. Saurang anu neme di logat sasarengan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma walayan tapi ubihi illa bi taqdimil ilmi wa ahlihi. Nu hartosna kudunya ho anjeun tak kudunya ho ulah naon ulah teu nyaho tapi kudu naon kudu nyaho naon kudu nyaho bahwa tolibul ilmi anu nyupri ilmu anu sok ngaji model di darieu anu sok naon anu sok ngaji nu para pencari ilmu
nu sok ngaraji model kieu moal menang ilmu calik deh atuh moal menang ilmu jeung moal naon jeung moal bisa ngamanfaatkeun ilmu kajaba ku ngagungkeun ilmu jeung ahli ilmu janten nu sok ngaji najan ngaji nadaek kitu nya tapi eta jalma anu daek ngaji teh teu ngagungkeun ilmu jeung teu ngagungkeun ahli ilmu teu ngagungkeun ajengan teu ngagungkeun guru maka eta jalma nu daek ngaji teh moal menang ilmu jeung moal bisa ngamanfaatkeun ilmu naon mah tara ngaji nya tara ngaji nya naon teu ngagungkeun ilmu nya teu ngagungkeun ajengan ngaji tara ngagungkeun ilmu henteu ngagungkeun ajengan henteu wah eta mah goblok nu kitu mah nya janten urang teh kudu naon intina mah kudu ngagungkeun ilmu ngahormat ilmu jeung kudu ngagungkeun guru ngahormat kanu janten guru tah gitu jadi sok sanajan daek ngaji tapi ku ngaji na teu naon teu ngahormat ilmu teu ngagungkeun ilmu teu ngagungkeun guru maka anger we naon bakal belet eta teh sok daek ngaji mah tapi kana ilmu teu ngahormat teu ngagungkeun daek ngaji mah tapi ka guru teu ngahormat teu ngagungkeun moal menang ilmu begitu teh. Tuluy. Kila. Mana? Ma wasola man wasola illa bil hurmah. Wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmah wa taqdim. Kila dicaritakeun. Ma wasola naon ma wasola lapat ma wasola man wasola. Ma wasola henteu tepi sahaman jalma wasola anu tepi itu jalma illa bil hurmati kajaba ku ngahormat wa ma sakoto jeung henteu ragrag sahaman jalma sakoto anu ragrag itu jalma illa bitarkil hurmati kajaba ku ninggalkeun ngahormat wa taqdimi jeung ninggalkeun ngagungkeun ma wasola man wasola illa bil hurmah ma wasola garing atuh ma wasola henteu tepi kana anu dituju saha man jalma wasola anu tepi itu jalma illa bil hurmati kajaba ku ngahormat. Nah, jalma anu tepi kana nu dituju saha jalma anu tepi kana nu dituju teh nyaeta jalma anu menang ilmu jeung bisa ngamanfaatkeunana. Jadi jalma anu tepi teh saha? Jalma anu tepi di dieu teh jalma anu tepi di dieu teh saha? Jalma anu menang ilmu jeung bisa ngamanfaatkeun ilmu. Itu jalma anu tepi. Ta jalma anu menang ilmu jeung bisa ngamanfaatkeunana teh eta teh gara-gara ngahormat kana ilmu jeung ngagungkeun kana janten guru gitu. Tingali jalma anu teu ngahormat ilmu. Kumaha teu ngahormat ilmu teh? Kana kitab dialungkeun kitab teh. Kitab teh kan ilmu eta.
tuluy naon ka guru teu sopan itu naon teu ngagungkeun guru teu ngagungkeun ahli ilmu. Tah jalma nu kitu teh dijamin moal menang ilmu, menang dina nalika menang ilmu na oge moal bisa ngamanfaatkeun eta ilmu. Kantun we naon pinter gitunya, ilmu agamana pinter, maca kitabna pinter, misalkan kitab sapina katalar misalna, kitab tijan katalar, kitab jurmiyah katalar, tapi tengah hormat kenu jadi guru tah moal manfaat ilmu nate najan naon sagala katalar kitab tapi tengah hormat kanu jadi guru, tapi kalah ka menyakiti hati nu janten guru nah maka pangabisa nate pangarti nate moal bisa moal dijamin moal da sabab eta jalma teh pangna bisa ngaji, pangna katalar sapinah, katalar rakatan salat, katalar naon rukun-rukun salat, bisa wudu, eta teh ladang ngaji tinu jadi guru. Nu mata ulah naon ulah ngagogoreng guru, ulah goreng akhlak kanu janten guru. Terus wa masakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wa ta'dim, moal ragrag tina martabat anu luhur kecuali eta jalma teh teu ngahormat ilmu, teu ngagungkeun guru. Berarti jalma anu culangung kanu janten guru, jalma anu teu ngahormat ilmu, teu ngagungkeun guru, eta teh bakal ragrag tina martabat anu luhur. Batur mah martabatna luhur, si eta mah nu teu ngagungkeun ilmu, nu teu ngagungkeun guru, martabatna naon jatuh gitu. Loba nu kieu ieu teh lo di kajadian nu kieu kayak si eta teh keur ngaji nama pinter baheula teh juara kahiji wae, ranking kahiji wae. Lamun ditanya ku guru pelajaran kajawab, lamun dititah maca kitab jago, tapi ayeuna eta jalma nu pinter eta teh teu naon, teu katingali pinterna, teu manfaat naonana ilmuna. Oh berarti eta jalma teh teu ngahormat kanu janten guruna atawa teu ngahormat kana ilmu. Hah? Naon? Aya nu kitu. Loba lain aya. Loba aya deui nu kieu. Si eta teh banget teh baheula teh ngajina teh. Banget dititah maca sapinah balak-bak beuleu-beu. Apa balak-bak beuleu-beu? Repan. Ditanya tauhid balak-bak beuleu-beu. Ditanya rukun salat teu bisa baheulana teh. Tapi si eta mah kelebihanana teh ngahormat kana ilmu. Abi urang mah cek eta jelema teh. Rumasa jelema bodoh otakna urang mah lain Pentium 4. Urang mah lelet otakna ditanya gitu bisa wae. Rumahngeun urang mah ngahormat kana naon? Kana ilmu jeung ngagungkeun kanu jadi guru. Sopan kanu jadi guru teh. Taat kanu jadi guru teh gitu. Alus akhlak kanu janten guru. Maka najan boloho eta jelema nu dieu nu sagala teu bisa ditanya pelajaran tak engkena bakal naon, bakal boga ilmu manfaat najan ilmuna saeutik gitu.
katingaling kete ku batur teh wah si eta baheula mah banget teh ngajina teh ari ayeuna jadi jelema sukses bakal kitu sok nguping kawalat Sok. naon kawalat teh hah nya kawalat teh semacam tesopan kana kitab tesopan ka guru cek batur teh geus sia maneh ka guru ngalalewean kawalat sia tak kawalat teh engke karasana teh nu sia maneh kana kitab ngalungkeun kitab kawalat sia tak kawalat teh engke karasana teh jadi moal manfaat ilmu ongko urang teh boga pangabisa tapi teu bisa ngamanfaatkeun ilmu naudzubillahi min dzalik tah geura wakila dijeng dicari takeun naon al hurmatu ari ngahormat khairun eta leuwih alus minat taati tibatan taat naon cenah barudak ngahormat ngagungkeun eta leuwih alus tibatan taat tapi teu ngahormat naon cenah balikan deui ngahormat jeung ngagungkeun eta leuwih alus daripada naon daripada taat tapi teu ngahormat contoh arek dicontohan memeh nyonto contoh tina kitab contohna teh repan dititah kudu jadi guru cek guru repan teh pang melikeun rokoknya atawa pang melikeun tarasi ka warung kumaha cek repan teh aduh punten abdi teh ieu nyeri sampean Dari butuh tadi ge. jantan abdi teh punten pisan nyeri sampean berarti intina mah moal bisa meuli tarasi berarti taat henteu ngan aya alasan nu sopan nya eta nyeri sampean teu bisa ngahormat aya deui si Jumadil ngaranna teh kitu nya nu eueuh di dieu si Jumadil dititah kudu jadi guru cek guru si Jumadil pameserkeun cenge ka warung bawa atuh ka dieu keun eta we hayo taat taat kapan teu ka dieu keun taat teu ngeun peda teu Sopan. peda teu ngahormat alus repan alus si Jumadil alus repan matak jelema nu kitu mah Jumadil tak kitu jadi ngahormat leuwih alus tibatan naon taat yeuh geura urang buktikeun cek dina kitab ala taro nah henteu taro naon cenah ala taro nah henteu lain taro ciki di dieu ala taro nah henteu ningali anjeun nah henteu apal anjeun pertanyaan ieu lain bimakna nanyakeun ieu mah pertanyaanana heeh bimakna ngagogoreng annal insana saestuna manusia layak puru eta teu kupur itu manusia bil maksiati ku maksiat wa inama yakpuru jeung pastina kupur itu manusia bitarkil hormati ku ninggalkeun ngahormat aya manusia anu sok doraka loba jelema anu sok doraka loba jelema anu tara salat tah jelema anu tara salat tapi ngahormat ngagungkeun ka Allah eta teh teu kupur naon cenah jalma anu tara salat
ngagungkeun ka Allah eta teh henteu Kupur. teu kufur. Gambaran tara salatna teh kieu nu teu kufur teh. Cek si Jumadil deui wae. Cek si Jumadil teh. Cek Repan teh nanya ka si Jumadil teh. Jumadil, naon maneh mah tara salat, kok iman maneh teh Islam, agama teh. Kapal. Kumaha cek si Jumadil? Repan urang teh lain teu narima kana wajib salat. Apal urang teh salat 5 waktu teh wajib. Ngedul keneh we urang teh. Lain teu iman, lain teu narima. Berarti si Jumadil kufur henteu? Henteu. Masih aya ngahormat kana perintah Allah. Masih aya ngahormat kana perintah Allah. Menerima kana wajib salat 5 waktu. Berarti ngahormat saha teh. Si Jumadil teh najan teu taat gitu. Lamun teu menerima. Lamun teu menerima mah murtad. Ditanya si Juhalim ayeuna mah. Ditanya saha teh? Juhalim naon maneh teh? Para salat. Si Juhalim teh kepo teh sia. Nemal si Juhalim teh. Tah teu wajib salat mah keur aing mah. Tah si Juhalim teh murtad eta mah. Mirip belintung. Oh, salat nu 5 waktu teh teu wajib keur uing malah. Sok sanajan si Juhalim sok salat mah sakapeung. Sok salat manaon? Sakapeungeun hatena teu ngahormat. Teu narima teh ya. Teu wajib parentah salat mah keur uing mah cek si Juhalim. Kafir si Juhalim teh. Murtad. Najan osok salat tapi hatena teu narima wajib salat. Bohong salatna gitu. Berarti terbukti bahwa ngahormat jeung ngagungkeun eta teh leuwih alus tibatan taat. Ciri na ngahormat jeung ngagungkeun naon anu matak teu kufur teh nyaeta jalma eta ngahormat jeung ngagungkeun perintah Allah, narima berarti karena wajib salat mah najan tara salat. Contoh nusok doraka. Nusok naon? Nusok doraka, nusok papaling. Nusok maok jukut misal. Naon lah doraka nama. Loba doraka nama. Keur maling teh kieu. Jumadil teh. Cek si Jumadil teh enggak hafal ieu maling teh naon? Doraka ngeun resep we urang mah. Gitu. Dicarai ku Allah teh maling teh ngeun kumaha tuh da can bisa ngajauhi kana maling teh. Tah itu berarti aya ngahormat. Aya. Ngahormat larangan Allah ayanya. Aya masih Jumadil teh. Doraka nama ngeun teu murtad teu kufur. Gitu. Wa min taqdimil ilmi taqdimul muallim. Tisaware lain tiksa kabeh. Naon cenah? Tisaware ngagungkeun ilmu nyaeta ngagungkeun guru nu jadi muallim. Muallim teh guru nu mere ilmu. Kanu mata ka guru mah kudu ngahormat lain kieu gitu. Maksud ngahormat di dieu teh jadi kudu ngamulyakeun ulah kieu ka guru teh sopan songong berarti ngahinakeun nyaperekeun eta mah nya. Hah? Beringas kosna video haritanya. Ulah gitu. Pami aya guru teh nangtung, lamun guru ngaliwat urang keur diuk. Nangtung urang teh. Tandana ngahormat. Teu kudu kieu gitu. Nang tatih we.
komo bari naon sasalaman gitu hek cium tangan kanu jadi guru sunat kapan hukumna sasalaman hek nyium tangan eta guru sabab guru makan martabatna luhur gitu dia daripada murid cium tangan kan jadi guru ahlak sae najan bodoh orang teh alus keneh jelema bodoh bari kitu ngahormat nu janten guru daripada pinter sombong kan nu janten guruna gitu kola ngaroko heula lain ngaroko heula kola ngadawu saha Aliun Sayyidina Ali kasur Sayyidina Ali teh saha Sepupu Nabi Muhammad. sepupu Nabi Muhammad alo mun cek ieu mah nya bari nya alo tuluy jadi minantu Nabi Muhammad Sayyidina Ali teh karamallahu wajhah sur Sayyidina Ali ana ari kuring abduman eta abid najalma hamba najalma alama anu ngawuruk ieu man nika kuring harapan kana huruf wahidan anu sahiji saur Sayyidina Ali kuring teh abid hamba na seseorang anu mana eta seseorang teh mere ilmu ka kuring najan sahuruf jadi Sayyidina Ali mah saha wae jalma anu naon nu mere ilmu walaupun sahuruf maka eta jalma teh disebut guru ku Sayyidina Ali mah bakat ku hebatna Sayyidina Ali apal sahuruf ti saha apal sahuruf ti itu jalmi oh itu jalmi teh ku Sayyidina Ali mah disebut naon guru kuring teh hamba na eta jalmi cenah gitu komo lamun naon guru teh ngawuruk sakitab komo lamun guru teh ngawuruk sapasal atawa satu bab iya mah Sayyidina Ali mah dibere ilmu satu huruf apal huruf hiji teh ti saha eta teh apal sahuruf teh oh ti itu jalmi oh langsung dianggap guru Sayyidina Ali mah langsung ngahormat Sunat ikroa ya. nya langsung jadi abidna jadi hambana gitu itu Sayyidina Ali itu sahuruf komo lamun naon Sabab. dua huruf leuwih ti beberapa huruf satu bab sakitab 8 tahun ngaji teh eta guru itu berhak pisan lamun teh mah dibanding-banding mah dinaon dihormati mah sur Sayyidina Ali insa'a ba'a wa insa'a ataqo wa insa'a istaroko sur Sayyidina Ali ku guru numere ilmu walaupun satu huruf saya siap jadi abidna cenah jadi hambana atuh lamun rek dijual ku eta guru saya siap dijual lamun rek diperdekakeun eta ku janten guru saya siap diperdekakeun lamun rek dijadikeun abid ku eta guru saya siap jadi abidna itu Sayyidina Ali tegasna saur Sayyidina Ali mun cek bahasa urang mah saya siap melayani kebutuhan nu janten guru walaupun eta guru teh mere ilmuna teh sabaraha huruf sahuruf lamun dititah saya siap melaksanakan perintahna kudu janten guru teh saur Sayyidina Ali lamun guru nyarek saya siap menjauhi larangan anu janten guru tak kitu kudu kitu urang teh kudu seperti saha Sayyidina Ali kanu janten guru mah ulah kalah kanaon culangu ai Sayyidina Ali mah karena perintah guru teh siap melaksanakan itu saha urang teh kudu kitu Sayyidina Ali teh sahabat Nabi
ari sahabat Nabi saur Kangjeng Nabi kudu ditiru. Saur Kangjeng Nabi sahabat Nabi teh kudu naon? Kudu ditiru. Nurutan ku urang teh kadenya guru di dieu, guru di sekolah, guru di madrasah, kudu dihormat. Lamun guru nitah kudu dilaksanakeun. Da moal nitah doraka insyaallah. Lamun guru nyarek wayahna eureun. Da guru naon? Nyarek. Insyaallah urang teh engke teh geus gede teh geus dewasa teh bakal jadi orang yang bermanfaat. Amin. Gitu walaupun ilmu nate naon saeutik cek di kieu teh urang mah teu bisa ngaji, teu bisa maca kitab, bakal manfaat ilmu teh. Najan teu bisa naon? Teu bisa maca kitab, teu bisa urang mah maca kitab teh cek di kieu teh cek repan teh balak bak beuleu beu kitu dah. Teu bisa urang mah, tapi ngahormat kana ilmu, ngahormat kana jadi guru, bakal manfaat. Teu sangkanya si Repan emang kaning teu bisa maca kitabnya. Tapi ku batur teh katingali manfaatna teh ilmuna teh. Caang Repan teh gitu, walaupun wajahnya tidak secaang yang diucapkan gitu tanya. Gitu. Tah gitunya barudak. Geus adan ieu teh. Geus adan mah hayo. Tah hiji deui saur Kanjeng Nabi ya dina hadis nu din nasarah kitab taklim, man allama abdan ayatan min kitabillah bahwa maulahu. Sajalma dengekeun nu ngawuruk saayat kabatur, ngawurukeun ilmu saayat kabatur, maka jalma nu diwuruk teh eta teh maka eta jalma nu ngawuruk teh adalah dununganana cenah. Tuh nya naon cenah surah Kanjeng Nabi? Sajalma nu ngawuruk satu ayat ngaji ayat Al-Qur'an, ditah maca sing bener macana, tuluy diterangkeun, tuluy ditafsirkeun. Maka nu eta jalma nu ngawuruk teh adalah dunungan nanata model kuring. Lain sombong ya sim kuring. Sok ngawuruk, wah sabaraha ayat teh ngawuruk. Dina YouTube nu geus direkam na YouTube geus leuwih 70. Can anu teu karekam gitu. Itu nah gitulah. Jadi lain sombong tapi ieu teh kudu dibejakeun ka murid-murid bahwa orang anu ngawuruk satu ayat ka urang, maka eta orang nu ngawuruk teh adalah dunungan urang. Apal dunungan? Ari kudunungan lamun dititah kudu ngalaksanakeun gitu. Kudu daek jeung deui moal ditah semena-mena da atuh menyakot kena-kena nu jadi guru misalkan. Wah, ayo moal kitu. Wah, paling oge guru teh da bijak. Paling oge dina nalika kapepet butuh bantuan batur hampura barudak paling ge kitu cek nu jadi guru teh. Pangmantuankeun akang, pangmantuankeun aa, repot dalamun teu repot mah moal nitah ieu tah gitu. Tah. Moal semena-mena nu jadi saha teh, nu jadi guru teh, nu jadi ajengan teh nitah ka masyarakat teh gitu. Paling oge dina nalika kapepet, dina nalika mendesak nya butuh bantuan nu mendesak kakarak nitah ka batur. Kudu saperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah taratu tahtita ari bisa kesorangan mah. Ulah balaga urang teh kena-kena cek dina kitab taklim. Ulah da aing mah guru, nitah aing sawadi. Da moal aya guru nu kitu. Insyaallah moal aya. Sayyidina Ali mah taratu tahtita ari bisa kesorangan mah. Hayang nginum.
kena naon Guru. guru misalkan nyokot atau wanita kanu jadi murid ari naon mah ari waktu nate mendesak mah ini teh punya ira gitu ulah balaga kecuali keur kagok nerangkeun hek hayang nginum kaselek kagok wajar naon nita sakeuting mah gitu nah kitu we jadi pepeje kudu naon ngahormat ngagungkeun kana janten guru walaupun mere ilmu satu huruf atau repan mere ilmu ka atep guru repan teh gitu teman tapi naon guru gitu. Jadi we naon saling menghormati atep mere ilmu karepan guru ieu teh gitu. Jadi naon saling menghormati diki misalkan poho deui cek diki teh brian poho deui urang teh kela niat wudu teh kumaha poho deui di bejaan ku brian teh apal we guru eta teh gitu berarti di kita kudu ngahormat ka saha brian teman tapi guru gitu brian poho ayeuna brian poho deui kek ai salat teh babacaan salat teh nu dina tahiyat teh kumaha teh ieu pamita di bejaan ku ieu apal we guru ieu teh gitu jadi we naon saling menghormati. Nah, jadi ulah sombong bisi guru ieu jadi guru gitu tah guruna ieu da ieu teh mere ilmu ka dieu ieu naon jadi guru ieu da ieu teh mere ilmu jeung sabalikna jadi we naon pacorok jadi we naon saling menghormat jadi we naon daman aman sentosa gitu ai saling menghormati mah wallahu a'lam